Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun gumilang biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka lain deui ayeuna nafsuna kan jadi lawan anu matak dina narajangna geus teu make ugeran deui terus mubat mabit asal keuna awakna sorangan mah geus teu ieu jadi pikiran rek kabeunangan rek henteu geus teu jadi soal. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sabalikna pamajid ayeuna jadi leuwih hati-hati ku mireung kahebatan nu jadi lawan es tuning lain bantrak-bantrakeun mun musuhna teu ngagunakeun paneunggel nu sakitu gedena mah moal teuing matak bingung tapi nyang hareupan hoe nu gedena sarua we jeung bitis digunakeun ku hiji tanaga nu kacida hebatna asal lalawaran haker lamun gana-gana wani nakis. Ya sababna nu matak pamajid teu waniun ngadu tanaga. Ngayonan musuhna teh sabisa-bisa ku ngagunakeun kapelitanana. Waktu Bah Jagur ngahiukeun di paneunggeulna, rek ngaremukeun hulu. Sakilat pamajid ngalegot diteruskeun ku jingkrak. Sabrut we. Beurepna notog iga burung, sedang leungeun nu hiji deui meupeuh pigeulang lawan. Tapi Bah Jagur bener-bener kawas batu karang. Ditotog iga teh teu kerel-kerel leungeunna anu dipeupeuh kalah terus we ngahiukeun paneunggeulna rek nyabat beuheung pamajid ngajorelat nyumputkeun awakna tina sasaran bari luncat satekah polah manehna nyambarkeun sukuna kana bincurang lawan sedang sikuna nyuruntul ngahakan siku tuh siku awor jeung gado Bah Jagur cedak deui diteruskeun ku teunggelan madi ngahanca beuheung. Tapi Bah Jagur ukur ngaheunge sakedeung anu saterusna sabrut we deui narajang ka pamajid teunggelanana rek ngahanca tak-tak ngan pamajid teu cileureun maena rikat ngajaul pikeun nyalametkeun awakna. Ayo gerak ketrukeun tapalawasa teh Majid. Bah Jagur ngagero sungutna molongo kawas uhareges pinuh ku huntu-huntu nu rupana hideung baradag. Teu beda we ti baliung. Pamajid teu nemalan. Sapasang panonna neuteup seukeut teresot tina paneunggeulna nu jadi musuh. Anu terus ngubeng diulinkeun luhureun sirahna. Sabrut dina rajang ngagunakeun paneunggeulna dina gerakan lancah maung. Pamajid luncat deui ka tukangeun nu jadi musuh. Tapi sakali ieu mah kawasna bae Bah Jagur teh henteu mikeun mun awakna kudu jadi di sasaran paneunggel anu jadi musuhna.
Kalawan nu teu disangka-sangka mana rikat Malik bareng jeung ngubangna paneunggeuh dina gerakan lancah maung. Anu pikeun pamajid mah kacida ngaranjugna ngagentak manehna ngajaul ka tukang tapi geus leuir teuing. Suku pamajid nu sabelah teu burung we bisa kababuk. Anu antukna ngacleng sababaraha tumbak. Ngan untung we lantaran pamajid teh dina soal kakuatan mah teu beunang dihina basa. Ukur ngerepeng sakedeung teu lila geus ngajareg-jeg deui kalawan teu sakara-kara. Bah Jagur mireungeuh musuhna geus nangtung deui. Kalawan teu ngarobah gerakanana terus we manehna nyampeurkeun ngadeuketan. Pamajid tembong rada gugup kudu kumaha ngayonan ieu gerakan musuhna anu memang kacida bahayana. Tapi mikirna teu lila. Sakilat manehna geus ngarobah kuda-kudana ngawangun pasangan gelap ngampar nu memang andalanana. Teu ngadago musuh nyampeuk sabrut we. Gerakan lancah maung Bah Jagur teh ditemrag ku pamajid anu ngagunakeun gerakan gelap ngampar. Jurus-jurusna nu ngaruntuy 7. Nu digerakeun ku leungeun kenca katuhu jeung suku sakaligus ngacak-ngacak ramat lancah maung. Awor jadi hiji. Sabab itu ieu geus pada nekad bibilasan. Waduh, cilaka. Age sidik nu tadi jongjon nyaksian ujug-ujug ngagero pinuh kareuwas. Memang teu salah ngabahayakeun. Bareng jeung ngageron age sidik, badan Bah Jagur ngagebru, sedeng badan pamajid melesat nambag terus we jungkel jumpalik. Aya sababaraha deupa jauhna. Digeroh batuk. Golok-golok we utah-utahan ngaluarkeun getih hirup lalamaran. Kanca dangu sadayana bareng jeung nguduk-rukna pamajid bari ngutahkeun getih hirup. Bah Jagur mah geus bisa ngorejat deui hudang bari ngagedegkeun awakna. Sakilat manehna ngabalesat maksudna rek terus nyampurnakeun nyawa pamajid nu harita masih keneh bebalongkengan. Jelas maksud Bah Jagur teh rek ngalapati pamajid. Hiu paneunggeuh hoe Bah Jagur anu gedena ampir sarua we jeung bitis ngalayang di luhureun sirah pamajid. Anu mun ngagejret teh ninggang sirah biraku teu beulah polona bujerat bajret kaluar. Sakur nu nembokeun eueuh nu teu tinggarero. Sawareh mah bari mengpeukan beungeut tina ku ngarasa paur. Rek nulungan teh dangka. Puguh gerakan Bah Jagur maningan sakolepat pisan teu bisa dituturkeun ku panenjo. Kolebat. Des. Paneunggeuh Bah Jagur nambag. Malah manehna oge nepi ka ngajarigjeg. Kuda-kudana jadi pajengjar. Hiji tanda yen tanaga teungeulanana bantrok jeung hiji kakuatan anu teu bisa dikira-kira kumaha kahebatanana. Bah Jagur ngaranjug lain memeusan. Kakara saumur manehna nyunyun hulu teungeulan ujunganana make nepi ka nambag. Biasa nama mun kena kana badan jelema pasti pejet. Kena kana batu nu sakumaha gedena oge pasti hancur. Kabeh sakur nu ditibanan teungeulan hoena taya nu nyangga pulya. Tacan aya dina sajarahna salila manehna hirup icikibung dina kadugalan. Aya saurang manusia nu kuat nyangga teungeulanana. Ieu sababna nu matak manehna ngaranjug kaget lain memeusan. Malah apan kuda-kudana oge nepi karobah pajengjar. Antukna Bah Jagur mundur sababaraha lengkah. Panon merong kanu jadi lawana ngembang boled tetela. Aya manusia sejen nu ngahalangan badana pamajid nu tayalian ti gumilar nu tadi melesat kalawan saurang oge eueuh nu nganyahoankeun. Paingan aya nu makalangan lain mangsa. Mangkat geus lah saurang-saurang.
Iya oge. Ki Majid teh kan tacan beres. Bah Jagur sanajan bisa nganyahokeun kumaha kahebatanna Gumilar. Ketak nama teu regrog-regrog, tetep nembongkeun ieu aing lalaki sugih kawani. Lain rek makalangan kaula mah. Ngan sakadar rek nulungan guru kaula. Teu hade kitu peta teh Bah Jagur. Nandasa nu geus teu walakaya. Tembal Gumilar lirih. Saeutik oge teu nembongkeun nu ngandung nafsu. Utan boga murid Ki Majid teh. Pinter keneh muridna nya. Aya hojah mapatahan ka kaula. Caritaan Bah Jagur pinuh ku panghina. Gumilar teu ngomong deui. Regeyeng we Pa Majid dipangku dibawa ka sisi. Rob pada muru. Kabeh oge eueuh nu teu ngahelas mireungeuh kaayaan Pa Majid nu terus-terusan ngutahkeun getih. Iwati juragan Mandor Besar Sukarta jeung Panata anu teu pipilueun teh tetep ngajaranteng dina tempatna nyerangkeun cikaanggangan. Ingat Ki Majid. Aki sidik nanya bari muka kancing baju Pa Majid. Ari breh teh matak ngaranjug. Dada Pa Majid ngegempang geuneuk getih hubungan. Emut Pandik. Aduh. Pa Majid humarurung. Letet ka Gumilar nu harita keur dongko ngareneng jeung Aki sidik. Pok deui Pa Majid nyarita, sorana pegat-pegat. Jang nuhun Ujang. Hebat si Jagur teh. Semu gunting sareng gelap ngampar. Teu mental. Aduh. Tahan Ki Majid. Sabar. Teu naon. Sakieu mah jamak da lalaki. Ceuk Aki sidik bari ngusapan dada Pa Majid. Heg ngareret ka si Gobang nitah supaya nangan cai. Woi. Moal lain maju deui teh. Keun antep nu sakarat mah anggur hiap ka dieu. Bisi aya nu rek bebera. Kadenge gorowokna Bah Jagur nangtang di tengah pakalangan. Cerelat, cilang. Aya nu laluncatan asup ka jero pakalangan. Cre nagog hareupeun Bah Jagur. Kuda-kudana meyekeh, sedeng badana semu-semu ngajurung kunung. Leungeunna duanana masang, hareupeun dada patutur-tutur. Sedeng curug-curugna nyarolocos nunjuk ka hareup. Tayalian ti si Bongkok alias Pak Irpai. Saged pikeun ngalawanan Bah Jagur. Panona rundat-rindat awas naker. Naon teh ha? Bah Jagur sigan meurewas mireungeuh nu ngadungkuk hareupeun. Ulah kaget Jagur. Lawanan dia si Bongkok terah kandang besi. Pak Irpai ngahehe, panona hirup metak paur. Bah Jagur seuri ngeunah. Bongkok? Atawa cebol ieu ha? Ulah kalah kabiwir Bajigur. Jagur. Atawa Bajigur ngaran teh. Pak Irpai males ngeyehkeun, ngarasa teu ngeunah. Dumeh disebut cebol. Alah, pepeuleukeuk naker. Ke lanan. Ulah bakal rusuh, cebol. Kaula rek nanya heula. Pernah naon ka Ki Majid? Mitra kaula. Sawajibna kaula bebela.
Ngarti Jagur. Bah, cenah adi kak, ti kanang wasi. Lain onangan mah. Kau lama sangek yang hadapan manusia sewaan. Tah, jelas cebol. Sewaan. Ya. Jigur, dengekeun deuleu. Sajabana ti bebela kamitra kaula teh. Kaula teh rek nagih hutang anu dilakukeun ku si Darba, Kaki Rasim jeung Kaki Sabri. Oh, naon Ki Sabri andi katna? Guruna. Ai, kalah kaloba miwir. Lanceukna kaula teh, lanceuk sapaguruan. Ngarti? Pair pai kawas nu geus teu sabar, mireung petalakuna Bah Jagur mani taletenaker. Ulah waka jeung kaula atuh. Lamun andi ka guruna mah hade kaula ngalawanan. Darba. Bah Jagur ngalieu ka muridna. Wah, sangarepan rek nagih hutang cenah. Bayar kainya. Jeung renten-rentenna sakalian. Mangga Pak Guru. Jedong. Si Darba luncat kagigireun Bah Jagur. Ngajaga hareupeun si bongkok. Sedeng Bah Jagur mah leos we nyampeurkeun si Jamian jeung si Piong. Barae si Rasim ieu teh. Teu anta parah deui hiuk we. Si Darba ngirimkeun panimpugna rek meupeuh irung si bongkok nu ngadungkuk semuna amru. Si bongkok luncat ka gigir ngagiwarkeun panonjok bari ngasupkeun jurus si samber nyawa. Sedang sabelah sukuna nejeh kana iga burung lawan. Tapi si Darba ngagentak malik rikat nakis bari leungeunna nu sabelah deui ngaheat rek ngababuk suku musuh. Rokaya gerakan si bongkok kacidadingasna. Sakilat manehna ngalegotkeun awakna bareng jeung narik suku katut leungeunna. Anu antukna leungit tina sasaran. Kanyahoan geus ngahiyuk gigireun. Angin tenggelanana karasa tiis kana beuheung. Anu teu kungsi dila disusul ku nyuruntulna peureup buleud rek ngahakan careham. Tapi si Darba ngageser. Des. Pamopo si bongkok ditakis anu saterusna disusul ku nilepna leungeun rek nyatok gadona. Tapi si bongkok rikat ngabalirkeun beungeutna sarta saterusna ngajol ka tukang. Sedang syukurna teu kabireungeuh mah hiuk najong ke kemplong. Sanajan ku si Darba karasa teu parna, tapi cukup ngajarigjeg anu ngajadikeun gerakanana ngaheungeu sakeudeung. Nimbulkeun nafsu nu ngagugudug, amarah nu muntab-muntab. Dumeh dirina kapiheulaan babar kabeunangan ku musuhna. Teu ngalobakeun pola, sambrut we. Si Darba narajang deui ngagunakeun pereupna dina gerakan gugur gunung. Nyaeta salah sahiji jurus dina ulin padingdang. Panonna gular-giler ngawaskeun ka mana ngejatna nu jadi lawan. Sedengkeun dengan kencana oge geus manco di hareupeun dadana pikeun nyusul tepus di mana musuh mindahkeun gerakanana. Si bongkok teu gugup dina enggoning yang hareupan gerakan panarajang lawana. Anu geus tangtu bakal hebatna. Atuh si Darba geus ujub yen si bongkok moal ka mana pilungpateunana pasti bakal ngalungsarna. Barang sebrut ge geus deukeut kana sasaran, ana cerang teh si bongkok dina gerakan simet bedog luncat ka luhur. Celewe sukuna nu sabelah nincak kana leungeunna si Darba anu keur nyuruntul lantaran panonjokna poos. Heu cekuk suku nu sabelah deui ngahakan gadona si Darba. Anu memang manehna teu nyangka saeutik oge yen musuhna bakal ngalakukeun gerakan luncat ka luhur. Aduh, cenah si Darba ngagero gadona asa bengok bari ngejatkeun leungeunna nu dipake talenan. Saterusna mah kuriwal we suku si bongkok ditewak. Si bongkok geuwat ngajaul lantaran huluna sieun ditutug kana taneuh. Dua leungeun roroesan satekah polah rek ngarawel hulu si Darba. Tapi musuhna leuwih awas.
kalawan ngagunakeun tanaga sataning gajah. Badan si bongkok terus dipuykeun sina ngubang luhureun sirahna. Si Darba teh teu beda we ti keur muihkeun tambang pikeun ngalaso munding. Bantingkeun tah, mana tangkal kiara Darba. Si Piong mere komando ka adina anu keur jongjon we nyenyekel suku si bongkok dipuihkeun luhureun sirahna. Atuh awakna jadi ngubang teu beda we ti kolecer. Oh, kelanan sina dieureun heula. Boga kolecer yuh. Gara sambat saindung bapak nini aki turunan sia cebol. Ayeuna kene oge sia rek kirimkeun ka neraka. Ceuk si Darba ngagero tarik pisan. Sarta maksudna si bongkok teh rek dibantingkeun kana tangkal kiara. Piraku teu bucat huluna. Tapi sanajan si bongkok geus teu puguh rarasanana, tapi ari pikiranna mah masih keneh eling kana pibalaieun. Kumaha nasibna lamun bener-bener awakna dibantingkeun kana tangkal kiara. Mun teu cangkengna potong, hulu mah geus pasti bejad, moal bisa katulungan deui. Ras kana sukurna nu sabelah deui. Memang bebas dan nu dicekel ku si Darba mah ngan sabelah. Rep, si bongkok meremkeun panonna, ngumpulkeun tanaga batina. Kejat, gedung, aduh. Si Darba ngadadak ngajengkang lantaran huluna kabeunangan. Diteje ku suku si bongkok anu hiji deui. Cedak deui. Suku si bongkok ayeuna mah nejeh kana dada, deagdag. Si Darba tijengkang sedeng panyekelna lesot. Celang, celek. Si bongkok nincak taneuh. Gogodeg sakedeung. Terus ngawaskeun musuhna nu keur ngajurah roh. Waduh. Hebat euy. Rasakeun pamaros aing cebol. Lamun tacan modar can suka hate aing. Ceuk si Darba bari nyengir. Can wakahudang lantaran ngarasahkeun kanyerina. Gigibrek lu tong. Ari nya mah ciraing teh. Ayo hudang atuh. Pantes ku cakatulna. Si bongkok males nyarekan. Pedah si Darba teh pakulitanana caketul hideung. Setan, bongkok sia. Si Darba ngorejat hudang. Sakilat langsung we ngarontok musuhna dina gerakan maung lapar. Celeng, celek. Si bongkok ngacleng kagigireun si Darba. Hiup, cekuk, pereupna nimpuk punuk. Urimpal. Si Darba malik bari newak leungeun si bongkok. Tapi memang si bongkok rikat nyingcet. Bari cekuk deh, dampal sukuna kana kekemplong. Gorempal, blak. Si Darba nang karak bengkang ngarasa ripuh oge ngalawan si bongkok teh. Eleh kesit, eleh pelit. Sedeng gerakanana aceleng-acelengan. Kawan tu keur bongkok teh pendek deui. Lamun teu boga gerakan kawasime teh pikeun si bongkok mah hanteu. Koreja si Darba hudang deui, matana beureum seukeut, sungutna ngabudah ngacai. Sedeng tina liang irungna ngebul haseup. Amekanana teh teu beda we ti munding edan. Memang kitu pikeun si Darba mah. Lamun seug amekna nepi kana puncakna. Sabrut we manehna narajang deui. Gerakan bagong bayangan. Dua leungeunna meber ka hareup, sedeng ramo curugna jarceng mangrupa dua cihung begu anu rek nembus kulit atawa nojos panon. Si bongkok nu kuda-kudana mekeh bari badanna ngajurung kunung. Sakilat ngaceleng kagigir ngepeskeun panarjang si Darba. Tapi sakali ieu mah musuhna teu bisa ditipu. Sakedet netra awakna gibag nuturkeun gerakan lawan. Kolebat. Curugna nu hiji rek nobros beheung. Si bongkok ngagilek bari nakis. Tapi teu katiten leungeun si Darba nu sabelah deui nyebuk di luhureun. Kolebat. Gejret. Dengeran ujungan bobot 100 kati ninggang punuk. Mener kana saleser pisan. Ari jeret. Ari pelenung we mecenghul ngaluhuran. Sedeng si Darba anu sakedapan reuwas. Mireungeuh saleser si bongkok melenung. Atuh jadi bengong. Jadi dinya pisan deui
suku si bongkok nyayang kana hulu angan. Akibatna si Darba macelang jujuralitan menang sababaraha jumpalik anu ragrag nangkuban. Doger monyet. Si Lutung keur main jumpalik asupan tah. Si bongkok ngahehe. Pola nama panas pisan ka si Darba. Kanca dangu lain deui Bah Jagur jeung sabaturna ngarasa kaget. Kitu deui Aki Sidik jeung pada baturna teu kira-kira ngaranjugna. Da disangkana mah piraku si bongkok teu matak lempeng deui, pedah ditinggang lebah nu bongkokna. Tapi ieu mah kalah si Darba sorangan anu ngacleng ngajumpalik aseupan. Ngan pamurtala nu teu kageteun teh. Manehna sorangan kalah kanyerengeh ngarasa kataji ku polah muridna anu memang dipikanyaah. Lantaran kutan padaksana badana teh teu sarua jeung batur. Si Pai mah kaceceupna lamun saleserna diganggu teh. Cek pamurtala ngagarendeng bari tetep nyarengeh nembongkeun huntu anu karehol. Si Durba nu harita geus udang deui, teu kira-kira nyentabna barang ngadenge caritana si bongkok ceulina teh asa disebit. Wirang kuno lalajo ngarasa ka cidaerahna kuno jadi guru. Sanggeus manehna nyusut kesangna anu renung dina beungeutna ku leungeun baju. Teu ngalobokeun diomong, srogue manehna kuda-kuda dina pasangan badak Cihea. Nyaeta suku katuhuna ngajengkat, suku kencana namleg di tukang. Dua dampaleungeunna dirangkepkeun luhuran sirahna mangrupakeun cula badak. Jelas maksudna si Darba mah rek ngagunakeun tanaga sagemlengna anu dibarengan ku ajianana elmu batu karang anu memangna jadi andalan sarta geus diyakinkeun samemehna manehna lunta ti ujung kulon ka Garut. Memang kitu. Waktu si Darba lunta ngalalana ti ujung kulon ka bawahan Garut teh, bari manehna neangan lanceukna si Piong jeung si Jamian. Oge maksudna taya lian hayang ngajajal jajaten jago-jago. Dumeh di ujung kulon mah nu kasebut sapantarna taya nu nyangga pulia. Si bongkok barang mireungeuh musuhna geus saged rek ngayakeun panarajang dina gerakan badak Cihea. Rikat si bongkok oge ngawangun kuda-kuda dina gerakan muning dongkol. Dua leungeunna nyilang hareupeun dada sarta ditekuk nyerong ka hareup teu beda we ti tanduk munding. Sedengkeun saleserna tetarekelan kaluhur ka handap kembang kempes. Pikeun nu sajen mah geus tangtu matak helok mireungeuh saleser ting berhil teh. Tapi pikeun pamurtala mah geus surti yen si bongkok teh keur ngumpulkeun inti kakuatanana. Sebrut. Badak Cihea nyuruntul ka hareup. Sebrut deui muning dongkol nyuruntul mapag musuh. Kalawan itu ieu ngagunakeun kakuatan anu sagemblengna sebuk gejret. Dua hulu diadu bareng jeung eta cula si Darba ngahiuk mapeg hulu. Sedang tanduk si bongkok sakilat mekar neumrag dada. Anu kajadianana kacida hebatna. Si bongkok ngarempeyek sukuna nyeblok kana taneuh. Sedang si Darba mecleng ka tukang sababaraha jumpalik. Nu akhirna nangkarak bengkang bari ngagerung teu beda we ti badak sakarat. Waduh, cilaka. Bajagur rikat luncat nyampeurkeun ka si Darba. Teu anta parah deui, kepoh embun-embunanana nu bolenang herang teh ditiupan. Udah, Darba. Teh turunan deuleu, deureuk ujung kulon mah kudu ngalungsar di pakalangan. Bajagur bari ngagebig-gebig awakna si Darba. Si Darba nguniang, rucang-ricang, bari gogodeg red ka guruna. Jarek jeg, manehna hudang deui teu sakara-kara. Wah ni kereh, Darba. Bajagur nanya, Wan tuan Pak Guru. Wah iya tuh, lawan deui.
Tapi awas, ulah wani-wani ngaganggu saleserna. Bah Jagur mapatahan. Kanca dangu di sejen pihak. Pamurtala oge rikat luncat murusi bongkok anu keur ciburel bencelik. Bari sukuna nyeblok kana taneuh semat bitis. Sakali ditepak saleserna ge. Si bongkok ngajol melesat ka luhur. Cele nincak kana taneuh sarta sakaligus geus ngawangun kuda-kudana. Suku meyekeh bari dua leungeunna masang ka hareupeun dada curugna jeceng. Kuat keneh ngalawan, Pai? Pamurtala nanya ka si bongkok. Kiat keneh Pak Guru. Banyak pelung atuh. Tapi kade jaga cerandikanya ilmu batu karangna lain lawarkeuneun. Pamurtala oge ngawadian muridna. Si Darba nu memang nafsuna geus tikel 10 dengengkekeun deui sabrut we. Manehna narajang miheulaan ngagunakeun jurus inti padingdang. Dina gerakan gugur gunung. Bari dibarengan ku ilmu batu karangna. Si bongkok ngaranjug kaget. Dumeh samemehna tadi can sayaga pisan. Lantaran hatena masih keneh ngarancabang. Sakiceu pilong. Si bongkok luncat dina gerakan rau kelong. Sebrut. Jurus sambar nyawa diasupkeun rek ngahanca gado. Sedengkeun tuhurna nyuruntul rek ngabeset dada lawan. Si Darba anu panarajangna geus bisa digagalkeun. Rikat ngagunakeun leungeun kencana anu memang geus disadiakeun. Dipake cadangan bari satekah pola nyangigirkeun awakna pikeun nyingkahan panarajang. Tapi gerakan si bongkok kacida kesitna. Deg. Tuhurna ngahakan iga burung. Bareng jeung eta cedak deui. Tenggelan si Darba ngahanca tak-takna. Anu akibatna si bongkok tigulitik jungkal jumpalik. Tenggelan musuhna sakalieu mah kacida hebatna. Tak-tak asa sempal jaba awak karasa panas teu beda we ti direrab. Pomo leungeun jeung tuurna mah geus lain deui rasa keuneunnana. Lantaran teu beda we ti ngahanca batu karang. Anu nya teuas nya panas karasana. Malah awakna oge geus kacida panasna. Sedang si Darba mah sakitu kabeunangan carehamna jeung iga burungna. Manehna teu kerel kalah ka ngajengjen we nangtung bari nyakakak seuri bangun nikmateun aker. Si laing kena mata nu cujung kiran teh uli naon teh ha cebol. Si Darba males mapanas. Barengkal si bongkok hudang deui ngajarig jeug bari jeung bibir gidigan. Hatena ngarasa kaget oge dumeh musuhna ayeuna mah jadi kacida pisan hebatna. Nilik galagat kieu mah ulah boro bisa ditarajang. Ku padeuketna oge geus karasa heabna panas matak ngahanguskeun kulit. Ulah kalah ka ngajentul cebol. Anggur tarima ye. Oleh ti ujung kulon. Sabrut we. Si Darba narajang deui nimpukeun jurusna dina ulin padingdang. Maksud manehna musuhna teh rek disakalikeun supaya teu bisa menyat deui. Tapi si bongkok nu memang geus ngarasa kumaha hebatna jeung tangguhna nu jadi lawan. Riket manehna ngaceleng dina gerakan simet ngejat sebrut deui. Si Darba ayeuna mah dina gerakan bagong bayangan subat-sabat nyusul tepus ka mana ngejatna musuh. Saeutik oge si bongkok teu dibere nyeunghap ka mana ngejatna kadinya dituturkeun. Anu mun dititenan ayeuna mah sigana teh siga nu ucing-ucingan.
Si Bongkok terus diobrot. Anu gawena ayeuna mah ngan cungcat cingcek aceleng-acelengan ngajauhan lawan. Teu wani narajang. Lantaran ku hayapna oge geus ngarasa teu tahan. Neuleuh nu jadi musuhna kacedalingasna teu bisa ditewak, malah teu bisa ditoel-toel acan. Si Darba ayeuna ngarobah gerakanana ku gerakan kolecer muih. Hiji bagian tina jurus padingdang. Sajabana ti terus juruntul ngahujanan ku teungeulan-teungeulan nu matak-mateni oge bakal bisa nyedot nu jadi lawan ku samberan-samberan hawa teungeulanana. Sakurang-kurangna matak ngajadikeun kaku mah kudu. Gerakan musuh jadi kacida beratna lantaran sasat dihadang ku angin anu ngagelebug ti ditu ti dieu. Tembong hasilna. Gerakan si Bongkok ayeuna mah teu salingas tadi. Lantaran ayeuna mah salilana nembrag kana hiji kakuatan anu teu bisa diungkulan ku pangawasana. Anu tangtuna ge manehna jadi kasedek terus-terusan. Hawa panas geus mimiti ngahayap nembag kana awakna anu nimbulkeun laleuleus satulang sandi. Rek terus ngejat ka mana cebol? Ari lain lumpat ka neraka mah. Si Darba nyakakak bere terus we nyeredkeun si Bongkok ka sisi gawir. Sisi-sisina rajeg tangkal kai. Harita nu galungan teh geus kaluar jauh di tempat ngaduhayam. Tapi masih keneh aya dina wawangunan pakaranganana Ki Bariji. Nyeredkeun kana tangkal kai Darba. Ucatkeun we tah huluna. Kadenge si Pio ngagorowok. Memang harita si Bongkok geus nukangan hiji tangkal kiara anu kacida gedena. Geus taya dangka pikeun ngejat ngenca atawa ngatuhu. Geus pasti manehna bakal jadi korban gerakan kolecer muih anu diwangun ku jurus-jurus anu ngaruntuy. Dek. Tongong si Bongkok adek kana tangkal. Hiu. Panimpuk si Darba nyuruntul. Memang bener-bener rek ngabucatkeun hulu. Sakilat kurimpah. Si Bongkok malikeun awakna. Jobron. Barep si Darba nimpu kana saleser si Bongkok anu harita awakna geus nyanghareup kana tangkal kai. Aduh. Si Darba ngagoak sedang badana ngaceleng ka tukang aya kana satumbakna. Disurungkeun ku hiji kakuatan anu kaluarna tina saleserna si Bongkok anu ngadadak ngajurung kunung ngaluhuran. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.